Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya ya. Barudak tadi ayah guru Sunda WA cenama gurunya mau asup karena ayah acara keluarga jadi orang jangkau tapi usia mau ajar kanceng-kancengan Daripada jangkos di rumah doi keluar sama kantin atau keluar jajan gaskeun pokoknya yuk. Hehehe, itu Marado keluar si Ami di sini sa. oh atuh kumaha bisa mado kan sekarang tadi teh ulah mado Urang ge nempo tadi teh. oh kumaha atuh kana luar Marado, ini juga ke Marado nya. kemana ya Sampun begi teangan. sok mangga Ayo ulang bejakeun ka guru. ayo Ya di kelas bete nyemung di dia nyana dulu tarik hehehe Uin jeung si Intan nyamperkeun duaan itu ngaranna duaan samperkeun guru oh nya heh marane kenaraha didinya duaan naon bete di kelas teh nya hayu we gabung teu yang teuing pan jadi bere tugas ku guru teh Kan ngerjakan tugas tenang di barieu. nya terus da bete di kelas teh nya nya kitu marane teu narinya sakola itu cuk guru di tah ditu aya bebeja gara ngehot nyaho Assalamualaikum. nane tadi si Anggi di sini sama do Kemana? Kemana itu apa? gitu tuh ayah guruna Ayah. menuju ke mana gitu guruna Joya acara keluarga. pelajaran sama gitu Sunda. oh iya terus atau ayo bu itu budak duana mana Kenapa? Iya mending ampun bukan baik mah mending kuliah ini Terus kamu eta bajunya kajurakan heula anjing budak awewe tapi baju di kana luar kon sok dieu di marana dewek atuh marado urang mah lain marado bu urang mantos di kantin urang yang kitu teh aya guruna ya aya kitu teh dikasih tugas ke guruna ka luar jadi pasisi atuh sanes ngerjakeun terus eta atuh tambah up banget mending marado kawas kitu erek sakola teh erek naon ida tengah dulu pelajarannya nyangger wae dewek ka dieu kana sakola erek nangan ilmu lain erek dangdang tebas pesona iya maaf terus ayeuna bade kumaha bade dipanggil orang tuana teh bade dipasi surat peringatan bae dipasih surat peringatan we. ya bisa ya Anggi tah ibu masih surat begitu ambe kamu untuk ngulangi dinya ambe misalkan kamu ngulangi deui kena aku ibu bakal dipanggil orang tuana kumaha deal assalamualaikum ya bu Ya, salam. ade kangos kitu dinya Mereka berdua kesal dan menemui ketiga temannya yang cepat. Saasi nu nyepukeun teh kurang nyenahan nyepukeun kaos kitu. ambil sekali-kali deui mah jadi jagoan oke Mana jadi jagoan mah? orang menjago Kita niat sekolah itu atau marane mado. jadi orang makan kantin hante mado Mado tadi nemponya. mado ka mana Tambah paling nauge. Ih, da urang mah kakandir oge jajan, sok da rek kabita euy. Teu. Yang geus atuh arek
Aina. Yang ngahampurakeun di dinya. Yang satu hampura wae atuh ya. Geus awas ulah sakali-kali deui atuh karunya ka kolot. Sia. Tong madol nya. Geus.